Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna jeung ngadawuh ka anu agung ya Adam he Adam uskun kudu cicing anjeun anta tegasna anjeun takidun eta nguatan lapad anta telid domiri kana domir al mustatiri anu disimpen li tofa pikeun di atapan naon alaihi itu domir. Uskun dina lapad uskun kana amar bisegat eta teh nya. Ari amar bisegat berarti nakdirkeun kana ayana domir mukhatab anu disimpen. Tapi di domiran deui ta domir lapad anta nama itu mah taukid naukidan kana domir mustatir gitu. Pan dina lapad uskun teh aya domir muttasil mustatir jawaz. Anu lamun didohirkeun lapad anta, jadi lamun didohirkeun mah kieu ya ada uskun anta gitu. Kan beda domirna disimpen, geuningan disimpen da mafhum sadayana ge geus pada apal, nu apal mah gitu. Bahwa amar bisegat itu cek dina sorok geuningan paamal amru bisegat anapun ari amar bisegat eta dicokot tina kalimah fi'il mudhari anu tuduh kana mukhatab tuluy diasupan kulam amar asalna berarti taskunu tuluy diasupan kulam amar jadi litaskun damil jawazim litaskun kulantaran hasil makna tolab makna marentah tolabul fi'li geus hasil ku diasupan lam amar maka pikeun lam amar jeung huruf kamudhoreanana jeung huruf kamudhoreanana jadi sin paeh kun da sin paeh kun tuluy datangan hamzah wasol elatna lidab yang ibtida bisakin supaya teu dimimitian ku huruf anu sukun kumaha baris hamzah wasolna baris hamzah wasol ngitung-ngitung kumaha baris ain fiil lamun ain fiilna kasroh atau patah maka hamzah wasolna kasroh lamun ain fiilna domah maka hamzah wasolna domah di dieu sakana yaskunu taskunu ain fiilna domah berarti hamzah wasolna domah jadi we uskun gitu. Geuningan di dieu teh ya Adam uskun tapi ya Adam uskun nah cek alat teh dicarioskeun nu ngaran hamzah wasol teh tasqutu fil ibtida wa tasbutu fid darji gitu. Tasbutu fid darji tasqutu fil tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji gitu. Sok tumetep lamun jadi mimiti sok leungit lamun kagencet ku kalimah sejen mun nyorangan mah sok tumetep uskun tapi lamun kagencet ku kalimah sejen sok leungit jadi eskun jadi ya adamuskun gitu. Sabab hamzah wasol patokan hamzah wasol tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji. Nah, kaos bogana lagi kan hamzah wasol eta. Tasbutu fil ibtida ngan mun geus kagencet wa tasqutu fid darji. Sok leungit. Wa zaujuka jeung bojo anjeun Hawa tegasna Siti Hawa bil maddi kalawan mad. Wa kana jeung bukti naon khalquha ngadamelna itu Hawa eta min dhalaihi tina tulang igana Adam al aisari anu belah kenca. Jadi eta satu kenca teh. Tina tulang rusuk Nabi Adam anu palih kiwa. Jadi tulang rusuk lalaki kurang hiji. Geus teu percaya rongsen karama hadi. Nu hiji dijieun jodona dijieun istri tulang iga nah Nabi Adam didamel tina Siti Hawa didamel tina iga wekasanana Nabi Adam nu palih kiwa palih kenca al aisar dengan itu proses penciptaan. Falidalika kana kullu dzakarin naqisan dol'an minal janibil aisar. Maka bukti saban-saban lalaki eta anu kurang iga wekasanana nu sisi kenca. Ari kitu sabaraha hiji cing tulang iga sabaraha hiji hitung. Sabaraha hiji tulang iga. Iya ahli tafsir nanti ka nalungtik nu kieu ya Allah ya Rabbana. Fajihatul yamin
sama niata asar nu belah katuhu 18. So, gak percaya itu. Nu belah katuhu 18. Wal yasar sab'ata asyara. Nu belah kenca 17. Tulang iga teh. Nyatanyakeun ka dokter ahli urologi. Ahli organ dalam. Urang mah tarima beresnya. Palinter ieu para ulama ya Allah ya Rabbana. Nah, wa qad khuliqat iraha di damalna Nabi di damalna Siti Hawa sabada Nabi Adam di surga. Wa qad khuliqat ba'da dukhulihil jannah. Nama kulam Nabi Adam di surga. Palamma staiqadha begitu gugah wajadaha. Begitu Nabiullah Adam nyaring tina kulam, ternyata geningan di gigireuna teh aya istri nu geulisna kawanti-wanti endahna malih rupa. Nyaeta Siti Hawa. Ari urang apa najen hudang hees pan gigireun teh babaturan ngelai. Palamma arada ayumi dayadahu ilaiha, begitu panangan bade ngarongkong ka Siti Hawa Nabi Adam teh, faqala tahul malaikat mah ya Adam. Mah. Ari mah teh isim fi'il amar tadi geus dibahas. Mah teh itu isim fi'il amar. Lamun bahasa lamun dihartian mah ngajedog Adam gitu. Mah ya Adam hatta tu di mahroha. Bere heula maharna. Faqala wa ma mahruha naon ari maharna? Faqalu salasu salawatin au isruna salatan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 10 20 kali selawat ka Kangjeng Nabi. Wala yuqallu insyarat tasadat lamun nyaratkeun kana aya mas kawin au manfaatil lizaul. Lianna anaku laisa maksud min haqiqatal mahram. Terus naon ngawas sholawat. Cek sakawa dina kitab anu sanes kan 100 kali sholawat sanapaskeun. Nah ini mah ada yang kan awalnya ge. Wah, kalian mas kawin mau sholawat 20 kali. Langsung darang salatullah salamullah. Mah ada yang kena naon atuh Pami putra apa petir mah anu kakang nono. Mas kawinana ku eta ku nalar Quran sareng jamul. Kalian mas kawin nalar Quran sareng jamul heula da sakedap jamul mah. Ditalar jamulnya batur. Beres nalar jamul tuluy nalar Quran 8 jam itu teh. Jadi mun tamat 8 jam. Nu kaputrana apa Umar Haji Nonok sudah 2 mas kawin terima abdi nikah ka anak bapak kalawan mas kawin nalar jamu sareng nalar Al-Qur'an dibayar kontan geus sasalaman sah derengdang mas kawinna gitu mangenteu awe mah ngampih we panganten lalakina teu narima nyambungan darangdang tuluy maca eta jamul heula geus jamu tuluy Quran jamul mah da makan saja kedap sote urang lila pedah teu nyaho. Urang apa teu anggeus 7 minggu. Terus nalar Quran 8 jam jadi jam 10, 11, 12, hiji, 2, 3, 4, 5 maghrib beres. Nah maghrib teh karek beres lu let kesang itu teh. Karek beres isya dan kapotong ku tuang. Kapotong ku ibak. Isya kan penting tinggal ceklak geus dibayar. Mas kawinna mun di urang di dieu geus malah daek naon tina teu meunah
al jannata al janna wakula jeung pek kudu ngadahar anjeun pek ngadahar anjeun min hatina itu jannah ay akala tegasna pek ngadahar anjeun duaan ragadan kalawan jejembaran ay wasian tegasna jejembaran lahu jiro anu daya nu disengker pihi dina itu jannah nu dicarek dina sawarga empek ngadahar naon we ge haitsu syi'tuma saku kumaha karep anjeun wala taqraba jeung ulah ngadeukeutan anjeun duaan hadhihi syajarata kana ieu sajarah bil ukli kalawan wangna minha tina itu sajarah wahya jeung ari itu sajarah teh etal hintatu gandum awil kurmu atau anggur au gairisima atau liana itu hinto jeung kurmu ieu prediksi ahli tafsir itu fatakuna mangka jadi anjeun dina nalika wangna itu sajarah ay patasiro tegasna jadi anjeun duaan minal zalimina eta ti golongan jalmi anu zalim ayal asina tegasna pirang-pirang anu maksiat pek dahar naon wae kecuali hadhihi syajarah ieu tangkal cek sakawa tangkal gandum cek sakawa tangkal anggur cek sakawa deui utrujah jeruk cek sakawa deui tin hakikatna la ya'lamuha illallah geus teu ting teu nyaho daun Nabi Adam teu nyarita ka urang kan Siti Hawa teh nyarios ka urang. Nu penting mah nuang we kana sajaroh we pokona tangkal sajaroh we lah. Fa azalla sadaqallahul adzim.